Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade neraskeun hanca carios katunda judulna Kasarung Kaliang Maung. Carios ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna supados simkuring dina medar sadaya carios anu dipidangkeun dina ieu channel leuwih semangat sareng tiasa midangkeun carios-carios anu tiasa ngahibur rame kanggo kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna urang kawitanan supados teu nyangkolong kana waktos. Harita Aki Sutiwa jeung Juragan Dirman teh lalumpang asruk-asrukan asup ka tengah leuweung nuju ka guha anu biasa kumaranehna dipake mujas medi, sawab didinya tempat lawang pantok ka negeri Siluman Bagong anu dipuhit ku Juragan Dirman. Sanggeus cukup lila maranehna lalumpang eueuh anu ngomong kulantaran hayang geuwat nepi ka eta guha. Akhirna mah maranehna harita geus aya di hareupeun sungut guha. Sameme asup teh Aki Sutiwa ngaleret ka Juragan Dirman. Dirman, kahade sia engke teh sia ulah ka mana-mana salagi dewek masih keneh mujas medi cicing bae ulah ngalakukeun nanaon kulantaran bahaya keur Andika, sabab Andika geus boga patali janji jeung Gusti Raja lamun Andika wani ninggalkeun pastina oge Andika bakal dicokot can nepi kana waktu. Sanajan Andika teu ingkar oge lamun Andika wani ninggalkeun tempat dina kaayaan. Urang aya di lawang karaton Mas Caboka geus pasti Andika bakal dibawa. Jadi kahade ulah ninggalkeun lawa Mas Caboka. Arti Dirman jeung Aki Sutiwa bari neuteub kacida seukeutna ka Juragan Dirman. Atuh punggu Aki tenang bae atuh kuring oge ngarti komo deui da hayang salamet kuring oge piraku ninggalkeun tempat kitu bae sok bae tenang-tenang Aki kuring oge hayang papanggih jeung Gusti Raja kulantaran geus lila kuring oge teu papanggih kusabab eueuh halangan harungan nanaon deui ayeuna bae sanggeus kuring boga urusan jeung si Omon kapaksa kuring teh datang deui ka Aki jeung geuningan Aki oge kacida beratna. Kulantaran lamun teu berat pameureunana ayeuna teh urang moal minta tulung ka Gusti Raja. Lain kitu Aki, bener kitu. Dirman matakna kahade cek dewek oge kahade sanajan kesal kumaha oge salagi dewek can beunta jeung deui can kadatangan ku Gusti Raja ulah wani kaluar arek beuteung puperlitan hayang madang arek kumaha oge ulah wani kaluar ti jero guha. Kitu bae na mah geus hayu urang lempang asup ka guha. Cek Aki Sutiwa geus kitu mah teu nyararita nanaon deui maranehna teh langsung asup ka eta guha. Lempang di eta guha teh kacida merdong poek mata keuman lumut karasa kumaranehna, tapi kulantaran geus biasa hade deui keur Aki Sutiwa jeung Juragan Dirman mah. Tapi ngadadak heran kulantaran teu kaharti ti mana datangna jual bray bae beurang kawas beurang dina waktu harita teh padahal mah geus aya di jero eta guha.
tapi geus teu heran deui oge bagi maranehna mah kusabab geus biasa kaayaan kitu teh sanggeus nepi ka tempat rohangan anu geus biasa dijadikeun tempat maranehna papanggih jeung Raja Siluman Bagong Aki Sutiwa teh teu ngomong nanaon langsung mulu menyan pradug menyan teh mulak di eta rohangan teh maranehna geus sila menekung kunyam-kunyem sagala dibaca teuing naon anu dibaca namangan kacida khusuna harita Aki Sutiwa teh Juragan Dirman oge sarua sanajan teu babacaan naon manehna mah cicing digigireun Aki Sutiwa. Geus kitu mah Aki Sutiwa teh meuremkeun matana menegung mujas medi rek ngundang Siluman Bagong anu dipuhit ku Juragan Dirman. Meureun aya kana sapoe saputing mah maranehna teh aya di eta tempat dina peutingan kadua pledug rieg eta guha teh kawas anu ingeung dibarengan ku sora ngaglebug angin kacida gedena telila kadenge sora sasegor Bagong Sutiwa Dirman aya naon Narandika ayeuna ngangkir kaula aya naon Sutiwa beunta geus beunta dewe kaina geus aya datang dihareupeun Arandika beunta Sutiwa beunta cok eta sora anu ayeuna mah geus ngajirimkeun hiji jelma jangkung badag ngan beungeutna kacidak karangna matak pikasieun keur mencerong nangtung dihareupeun maranehna Juragan Dirman jeung Aki Sutiwa anu geus ngabeuntakeun deui matana geus teu heran jeung teu sieun kulantaran maranehna mah geus wawuh komo deui Juragan Dirman mah kulantaran eta anu dipuja ku dirina. Sampurasun Gusti, sampurasun Gusti, sim abdi duaan teh ayeuna. Ngahaja ngadeuheusan Gusti teh kulantaran seueur kahariwang kabingung jeung kasieun Gusti. Ceuk Aki Sutiwa jeung Juragan Dirman babarengan nyarita kitu. Aya naon Sutiwa Dirman, aya naon sok bejakeun geura ka kaula sabab kaula mah teu boga waktu lila sebutkeun kabingung jeung kasieun naon anu keur dirasa ku Arandika teh kawas nama lain Andika nya Sutiwa tapi si Dirman boga masalah naon maneh Dirman pok caritakeun ka kaula ceuk eta Raja Siluman Bagong bari mencerong ka Juragan Dirman anu keur acong-acongan nyembah teu wani neuteup ka eta raja anu kacida di pika ajrih ku dirina. Mohon Gusti sim abdi teh nuju gaduh masalah sareng hiji manusia eta manusia teh ngagaduhan kakuatan kacida hebatna sareng deui sagala kakayaan anu dipigaduh ku sim abdi teh ayeuna teh tos ruksak sawah hektaran sakitu alusna pare tinggal panen teh ayeuna tos ledis tinggal tutunggulna hungkul duka saha anu madogna teh kulantaran
teu katingali aya tapak jelema anu madog salian eta artos sareng emas anu disimpen dina brankas oge leungit teu pararuguh sareng deui teu katingali kawas aya rampok kumaha kulantaran patos sareng jendela masih keneh nutup kuat teu aya tanda-tanda aya jalmi anu asup ka kamar anu di anggo nyimpen artos sareng emas Gusti. Tak eta kapusing abdi teh sareng jalmi anu di piberat ayeuna ku abdi teh namina teh si Omon. Abdi sareng Aki Sutiwa hoyong terang saha sabenerna eta si Omon teh ngagaduhan kakuatan naon kulantaran Aki oge teu tiasa nyawang saha anu ngadekingna kitu Gusti. Jek Juragan Dirman langsung nyaritakeun sagala rupana kacida jentrena teu dikilungan deui naon anu dipika pusing jeung dipikasieun ku dirina langsung dicaritakeun harita keneh. Gitu geningannya Dirman. Emang berat Dirman geningan siatek ngabogaan masalah jeung jalma anu muja kamu dewek geningan. Aduh Dirman kunaon siapa anu bae nyeun masalah ceuk eta raja molotot sanajan ngan saukur gegerem tapi matana mencrong kacida seukeutna bangun kacida ambokna ka Juragan Dirman. Ke Gusti kunaon geningan Gusti? Nah saha anu aya di satukangan si Omon teh sim abdi mata acan terang Gusti teuing ambek ka Jang Dirman kulantaran manehna mah teu apalna naon. Ceuk Aki Sutiwa harita nyarita kitu bari ngabelaan Juragan Dirman kulantaran nyaah sabab Juragan Dirman teh murid manehna. Bener teu salah omongan maneh teh Aki tapi dengekeun sia kunaon dewek ambek ku sabab si Dirman gagabah kena andi kabuka kekuatan kuat dan nempo jelma beunghar teh tina naon jalana teu mikir sia oge guguru ka dewek atuh si Omon oge sarua sing hayang nyaho mah manehna teh muja ka musuh dewek nyaeta Raja Siluman Maung anu ngaran Maespati. Tiba heula nepi ka ayeuna dewek jeung manehna teh musuh kerot salwa pada hayang elehkeun tapi can aya anu eleh bisa tiap kaula jeung manehna gelut. Tah eta matakna tong sambarangan nyeun masalah tong ngagugu hawa nafsu kena sia boga kekuatan tempo heula lawan sia teh Dirman dasar goblok. Ceuk Raja Bagong nyarita kitu bari tetep tutupan nama kacida seukeutna melotot ka Juragan Dirman. Aduh Gusti hapunten Gusti hapunten si abdi mah teu terang geuningan kitunya. Aduh hapunten saya sadayana kalepatan di sim abdi rumaos yang abdi henteu mikir heula gerak getah sarupakeun. Hapunten Gusti hapunten tapi sim abdi mah teu hayang cilaka kumaha carana supados si Omon teh biasa diungkulan ku di sim abdi kulantaran kekuatan kacida hebatna sanajan teu acan bentok secara langsung sareng di sim abdi tapi geuningan sadaya anak buah abdi teh teu aya
nualaka yang ngaharepan maneh nama jeung deui setiap naon bae anu dilakukan diparentahkeun ku disim abdi ngalangkungan sadaya anak buah abdi teu aya nu hasil gagal bae geuningan Gusti. Dasar goblok pan geus dicaritakeun ku dewek oge tadi si Omon teh sarua jeung Andika manehna muja ka Siluman Maung anu boga ngaran si Maespati. Geus pasti atuh si Maespati oge moal cicingeun goblok kitu-kitu bae teu kaharti kau tawa hayang diparioskeun baheul teh ku dewek. Dirman cek Raja Bagong harita nyaretak kitu matana teh beuki mencrong kacida ambekna. Hapunten Gusti, hapunten sanes kitu hapunten sakali deui abdi mah hayang nuhun pitulung ti Gusti supados sim abdi tiasa ngungkulan eta mangkluk kulantaran saupami masih kena aya di alam dunia moal genah hirup di sim abdi teh meureunnan Gusti. Cek Juragan Dirman terus-terusan ngalengis hayang dipikarunya ku Raja Bagong teh. Nya Gusti kitu Gusti sim abdi oge ngarojong kana kahayang si Dirman wayahna Gusti wayahna supados sadayana lancar beuneunan saupamina Jang Dirman lancar sagala rupina ka Gusti oge enak saupamina teu lancar mah kan Gusti teh moal kenging panyaos tisi ujang deui meureunnan kitu pangemot sim abdi mah Gusti. Cek Aki Sutiwa harita mantuan nyarita kulantaran Raja Bagong teh geus kacida ambokna. Seg lamun kitu mah geus jig Arandika indit ieu tempat langsung bae datangan si Sarmon ku Arandika harupan lamun aya naon mah tong hariwang dewek jeung Kipatih pasti bakal datang ngebantuan kasulitan Arandika. Geus kitu bae ayeuna mah dewek teu boga waktu lila deui jig datangan secara langsung ajak gelut podaran memang bener kulantaran si Omon muja ka musuh dewek berarti sarua jeung manehna oge musuh dewek. Ayeuna mah geus kitu bae indit ya kaditu nya jig indit dewek ayeuna rek balik peledug las wos wush harita barengan jeung leungitna wujud Siluman Bagong kadenge caah deui sora angin ngagelebug nganturkeun Siluman Bagong ka tempatna deui. Sanggeus kitu mah Aki Sutiwa jeung Juragan Dirman teh ngarenghap jero bari silih tetep. Tah kapan ayeuna mah urang teh geus boga kakuatan Dirman ulah hariwang hayu jeung dewek urang corag si Omon teh ku Andika lawan si Omon dewek hayang nyaho boga kamampuan naon si Omon lamun teu dibantuan ku Siluman Maung ngan dewek ngarasa kawas nama salian teh dibantu ku Siluman Maung aya kakuatan sejen deui anu ayeuna keur deket jeung si Omon. Tapi keun masalah eta mah ulah hariwang dewek anu bakal nyang hareupanana. Cek Aki Sutiwa bari lempang muru kaluar tina eta guha. Saha kitu Abah? Nah si Omon teh guguruna lain ka Siluman Maung hungkul. Cek Juragan Dirman
harita langsung nyarita gitu bangun penasaran lain tapi dewek oge can bisa ngimpleng ayeuna mah urang buktikeun bae engke bakal aya saha bae salianti si Omon geus ulah loba omong hayu urang balik. Cek Aki Sutiwa langsung gak jawab gitu atuh harita Juragan Dirman oge teu ngomong terus nuturkeun Aki Sutiwa nu lempang teu heula muru kaluar ti eta guha. Ayeuna urang tinggalkeun kaayaan maranehna anu geus meunang kapastian bakal ngajorag Mang Omon. Caturkeun jalma anu ayeuna arek didatangan ku maranehna Mang Omon keur ngobrol di jero kamar tempat Mujas Medina jeung Aki Kuncen. Ujang kahade yeuh kawas nama aspoalila deui Ujang bakal aya datang ngajorag ka Ujang. Kade kudu hati-hati Ujang. Cek Aki Kuncen langsung nyarita kitu bari neuteuk ka Mang Omon. Rek aya nu ngajorag saha Aki? Harita Mang Omon langsung nanya kitu bari nutup kana beungeut Aki Kuncen anu keur menclong ka dirina. Waktosna kabujeng Seep cag dugi ka dieu heula nya cariosna kumaha. Dina kaayaan engke saenggeus Mang Omon jeung Juragan Dirman langsung adu harupan secara langsung. Mangga cariosna bakal diteraskeun deui dina waktos kapayuna ku simkuring cag ayeuna dugi ka dieu heula sapunyere pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.